Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 14 Februari 2026. Masih dina surat Toha ayat ka 67na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aujasa mangka ngarasa rempan atawa keung saha Nabi Musa fi nafsihi dina jiwana Nabi Musa. Jadi manehna ge da same manusia ningali orai ribuan di kitu mah bari jeung cepet gara rancang manehanana rasa keung. Khifatan kana ngarsa sieun Musa itu Nabi Musa. Saatosna Musa ngarsa sieun jeung rempan. Kulna tuluy kami saur Allah ngadawuh. La takhaf ulah sieun anjeun Musa innaka sanyana ari anjeun anta anjeun Musa al a'la anu bakal unggul. Nabi Musa dikuatkeun hatena supaya ulah ngarasa sieun. Wa alqi jeung sok alungkeun buru-buru saur Allah. Ma fi yaminika naon aya dina leungeun katuhu anjeun tegasna tongkat anu sok dicacana ku Nabi Musa. Tiba-tiba talqaf tuluy ngahakan kabeh orai nu aya di dinya ribuan orai ku tongkat Nabi Musa. Masanau naon anu dijieun eta sihir ku maranehanana. Innama sanyana sonau naon anu jieun ku eta tukang sihir eta teh kaidu sahirin tipu daya wungku tukang sihir. Dan sebenarnya mangan kur bayangan wungku eta tambang biasa ngan kacirina orai soteh. Wala yuflihu jeung teu bakal beruntung sahirun kabeh oge tukang sihir anu 700 urang teh haitsu ata ti mana wae eta datangna moal aya hartina. Tiba-tiba tos sadayana saep dihakan ku tongkatna Nabi Musa oraina Nabi Musa. Faul kia mangka tersungkur sadayana sahorotu eta tukang sihir sujadan sujud kabeh oge teu aya anu ngagedeg sujud. Qalu bari pok nyalarios kieu amanna abdi iman sadayana birobbi ka pangeranana ka Allah na Harun wa Musa jeung Nabi Musa tegasna ka Allah Subhanahu wa taala ariman sadayana lebat Islam. Tiba-tiba eta Firaun ngagidir marah anu luar biasa. Qala bari pok susumbar kieu amaltum nah anjeun make iman lahu ka Musa qabla samemeh an adana diidinan ku kuring anjeun iman kana Musa nah make iman lakum pikeun anjeun innahu sanyana ari tu Musa lakabirukum eta teh pemimpin anjeun alladzi anu alamakum geus ngajarkeun sihra kana sihir kitu padahal mah sana sihir eta mah mukjizat ya Allah. Lamun anjeun iman ka Nabi Musa saur Firaun wala uqatti anna mangka bakal diteuk-teuk ku bala tentara kami aidiyakum kabeh leungeun anjeun wa arjulakum jeung suku anjeun min khilaf secara sungsang mun katuhu jeung suku kenca wala usallibannakum jeung bakal disalib anjeun kabeh fi judu'i nakhli dina tungtung tangka korma tu di luhur di ditu digantung. Wala ta'lamuna jeung anjeun bakal apa ayyuna saha di antara urang asyaddu anu leuwih sangat anu leuwih keras adaban kana siksaan wa abqa jeung anu leuwih kekal siksaanana. Jadi ngancam eta Firaun ka sadaya tukang sihir jeung anu aya di dinya anu sujud ka pangeran Nabi Musa anu iman ka Nabi Musa jeung Harun. Jadi sapada harita sadayana lebat Islam da manehanana ngarasa eleh ku tongkatna Nabi Musa. Cag urang simpen heula.
Dinten ieu insyaallah dinten Senin urang patepang deui dina waktos sareng gelombang anu sami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.